siapa munafik berarti siapa awak dibere umur lain pakai ka Gusti Allah, dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah, jae ge munafik dukos kitu mah. Munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bi maq'adihim, bunga seseriannya nama di tempatna teu daek berjuang. Bakarihu ayu jahidu, embungeun nya nama berjuang. Nah ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang. Urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang, berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah. Mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu teu daek berjamaah eueuh nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah. Nggak salah, hebat menang tapi ngerasa hebat bahaya. Iya nu paling bahaya ge ngerasa hebat. Eueuh nu dikolotkeun ku aing, eueuh nu dideuleuh ku aing. Enggeus aing mah kajian mun parid bae sorangan. Tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar teh. Berjamaah teh syiar. Henteu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia. Wali sia. Berjamaah mun teu berjamaah tanya awak sia sih kudu teu daek berjamaah masjid dampe imamna aya haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan tah eta nafsu nu kos kitu nafsu teh nu kos kitu teh deuk iraha teh sakedeung deui cabut umur selesai perjuangkeun urang berjuang teh syiar agama atau perjuangkan ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik. Masya Allah kan berjuang agama lamun lain ahli Allah moal kuat sebab naon kabita bae ku pamere kabita bae jeung kabongbrong ku dunia. Tapi lamun lillahi ta'ala malah ngaluarkeun berjuang teh lain dibere. Tah. Ima kiai teh lamun ceramah kan kudu dibere bae. Da dibere pan teh ceramah. Eta kos kitu. Kiai. Bensin pan oh. Wajar jana mah ceramah nu teu ceramah yang dibere wae. Aduh. Eta mah goblok bin tolol bin bloon bin oplo. Ya munafik kita munafik kos kitu tah. Ngahili dan la tanfiru fil hari ulah. Eta keur baheula zaman Kangjeng kebelah dina zaman sahabat zaman teh zaman urang ge ngaulah-ulah mentek lamun lain ahli Allah mal kuat sebab aya pandangan luar Allah mentek nu dihajarna ilmu tasawuf nu dihajar teh ilmu tasawuf mimiti Iqbal ngahajar tasawuf terus kebelah dieuna ngahajar tasawuf sebab naon ahli tasawuf anu kararuat berjuang ngaleungitkeun muatan lillah tasawuf lalu dihajar anu tidak rasional lah masa ibadah pakai perasaan tidak rasional lihat Kangjeng Nabi ini ada hadisnya ini ayatnya kikituan dihajar terus tapi makin dihajar tasawuf makin muncul malah kita tawanya nama teu jahuna naon berbagai ulama modern ngahajar tasawuf di Indonesia teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna malah nyana anu hancur-hancuran sebab ieu ahli tasawuf ieu anu getol jasa berjuangna tanpa pamrih militan jana teu hayang dibere hiji Allah sakitu beta urang lamun geus kos kitu karak ieu lain Pak dibabawakan ku bupati ya ceramah teu dibawa ku bupati teu ceramah bawa ku gubernur teh kiai musiman nu kos kitu ngaranna salah teh kieu henteu maksudna teh bener eta mah kiai har tidak
jang negakeun agama nu sabener-bener nama moal bisa ku jelema-jelema nu kos kaditu sebab aya kepentingan luar agama. Anu teger mah hiji we. Sabodo aing mah hiji beng neangan ridho Allah lillah. Teu hayang diagungkeun, teu hayang dimuliakeun, teu hayang dibere, teu hayang hiji be Allah. Diaromongkeun sadaekna sia ngomongkeun engke geus sia katulah ku Gusti Allah sorangan. Jelema nu keur ka Allah diomongkeun tungguan moal kabeh. Ye sia nu kituna. Moal beda ieu nu urang ngadenge mana sih Jawa Timur nu lilahna, mana sih Jawa Tengah nu lilahna. Ya cakna lillah mah urusan hate beres bener omongkeun ku sia langkah sia ku hate tante hate teh aya haseupna ka mana arahna teh ayo ahli Allah omongkeun ku sia ulah nu hirup keneh nu geus paeh ngomongkeun sia ka Maulana Hasanuddin omongkeun moal kebal sia jadi cak-cak sia omongkeun sia ta Habib Lutfi ku sia omongkeun sia moal kebal sia urang ngomongkeun Gus Dur bae ngomongkeun Gus Dur ala lajur jelema kabeh asal ngomongkeun Gus Dur teh kebal tak beres nyanana mah biasa bae teu nyangun acan ahli Allah lamun diomongkeun awas man adzalli waliyan faqad adzantu bil haram. Jelema ngomongkeun wali aing sarua jeung ngalawan ka aing cak Allah. Tungguan. Parang salah. Tah ieu munafik. Hiji nyengserikeun ka Kangjeng Nabi, nyengserikeun ka rombongan mukminin anu berangkat perang beserta Kangjeng Nabi. Lantaran saat paila jeung musim gugur panas anu luar biasa nya nambah seserian yang serikeun bunga ku ditinggalkeun anak munafik. Nomor kaduana loba jasa loba pisan para sahabat anu memperjuangkeun agama teh mere hartana segala rupana bentuk hewan, bentuk makanan, bentuk uang, emas, perak, masya Allah dibikin, dikerahkan jang jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Justru munafik mah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ngomongna mukminin neruskeun ucapan Kangjeng tidak mau tahu paila atau panas kita berangkat paeh syahid urang tinggal salengkah deui menuju Tabuk berarti menuju surga. Sahabat ngaromona geus kitu kadeleuna urang teh keur ngalengkah menuju Tabuk padahal menuju surga Firdaus. Sahabat teh ngomong geus kitu dedeleuan urang lantaran urang masih di dunia berangkat teh lengkah-lengkah urang menuju Tabuk tetapi aslina menuju surga. Tapi munafik ngomongna wa qaulul la tanfiru fil hari panas blon panas ulah berangkat panas ya nyiksa awak ya. Tapi sahabat ke Bandung berangkat beserta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi qulna jahannam asyaddu harra. Gusti Allah kul bejakeun Muhammad eta munafikin ngomong panas. Emang bener keur panas tapi naru jahannam asyaddu harra. Panasna neraka jahanam leuwih sangat, leuwih dahsyat, leuwih parah tibatan panasna Tabuk. Kuari garasa panas, perang, paeh, surga, nikmat seserian. Tapi nyana kuari ngarasakeun panas, nyana teu milu perang seserian, sakedeung deui di kulub di neraka jahanam leuwih panas. Ya Allah ya Rabbi, urang kuari panas. Urang panas kuari nileuan jam bae kieu. Liwat teh moal ye. Geus kieu bae nyana. Tadi ngauduk setengah piring doang ye.
geus ge panas geus kikipas nya tah aya we nu nganasehatan di itu ulah ngaji panas urang teh kan butuh kesehatan panas eta mah kan teu bagus porenganan bejakeun kanyanan naru jahannam asyadu harro panasna jahannam da sia di imah bae leuwih sanget tibatan panas dari majelis di majelis mah panas ge lah sakedeung di majelis makin eta tapi ieu parah mah cenah kieu panas hate kumaha mah ieu hate panas teu di ASEAN ge panas bae teman di ASEAN ge kurang panas bae ye tapi lamun urang manteng ka Gusti Allah urang misalnya ibadah ngaji salat zikir baca Quran panas teu ngarasa panas bae alhamdulillah Gusti abdi dibere keluar kesang ieu kesang teh jadi saksi engke di akhirat teh cak kesang teh ya Allah ya Rabbi teu ridho abdi lamun jelema eta dikanarakakeun sebab nyana tengah peuting maca Quran kesangan abdi saksina deui masyaallah saha nu kituna masyaallah kos nyana bae boro-boro baca Quran kesangan buku tiis make AC ge heuh bae kagara gede baca auzubillahi minasyaitonir rajim make AC atau make kipas geus ngeunaheun jasa kopi aya rokok aya ngeunaheun geus tinggal husuna bae maca Quran ye bismillahirrahmanirrahim yasin wal Quran wal Quran lagi min kalam zainan sadaqallahu iraha berjuangna iraha henteu kieu sia goblok awak ja Aisyah nonton TV mah berjam-jam kuat ja sia urusan dunia mah berjam-jam kuat ngobrol sia berjam-jam kuat main catur sia berjam-jam ge kuat sababar ajang sia kuat coba ieu paksakeun maca Quran sia tolol goblok carekan awak urang bawakeun golok kieu katarangkeun ku aing ge lain maca Quran tungtungna mah nyarekan awak we lah tah karak mun bisa nyarekan awak hebat jelema mah eta gitu bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas tereng geus anta mah tuh tamat cak majikan amal kebal deui sadaqallah ye atuh kalau tu birabbin nas majikan ngadayekeun we ilahin nas min syarri wa taqulu make Quran ka geus talar tah mah Zadi wa zadi khannas alladzi wasbi sudur jinnatu adu sadaqah do bener teh jauh disangkaan kula atuh naon artina eta kopi ka kalau itu bener tuh kudu make kopi ulah ngomong sia geus porosotkeun calana cak pamajikanna paingan maksudna eta meureun aduh ulah loba omong geus aya polisi kayak orang ditangkap deh. Oh kan, untung nama. Masya Allah kari, awak tuh pernah diperjuangkan ku urang, perjuangkan nafsu orang. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali terus perjuangkan. Kayak itu bakal ngenahin orang ka berangan saya itu ya Allah nalangsat, Masya Allah. Moal balik deh waktu teh ka tukang teh eta kosong teu pake ibadah ka Gusti Allah. Ya Allah sabaraha tahun orang mengisi hirup di kosong-kosongkeun moal balik deui ka tukang. Tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik nyeung ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi moal balik deui kan waktu eta kosong pake sare. Batur mah geus datang ka dinya nyeung ceurikan teh. Geus lain yang cerika dosa deui yang cerikan waktu kaliwat. Urang mah subuh qodoan ge seserian. Qodoan Allahu akbar. Aya anak dek Allahumma dinina kan kieu, ai sorangan mah nyana ge pal-palan. Lantaran aya anak liwat di handap. Aduh anak dah ngintip deui ongkoh.
Mah, bapak kok sholatnya begini? Tah, aja teu nalangsa. Lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan datang ka subuh. Subuhna mencan karak tahrim doang. Geus ngalengis. Ceurik lain yang ceurik ka dosa. Eta waktu tah kaliwat masyaallah kosong jaknya. Aduh, mun ditegor ke di hareupeun Allah, sia eta pon pake sare. Kunaon nu mantak sare lelap? Tah ditanyakeun, nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon? Mun barang dahar naon, mun boga masalah naon? Dituntut terus ka dinya. Ceri para solihin urang pernah henteu. Henteu pernah pan urang. Ya Allah, ya Rabb. Urang mancan nyorang kesangan ibadah teh can nyorang. Nu mantak di masjid di majlis make ieu ge asup ulah kesangan jasa ulah awak urang teh ibadah ulah kesangan. Tapi kan main catur mah. Ngitung kesang teh ngitung. Teu gitu. Tapi ibadah maka karena Allah sholli sholatan kamilatan wa salaman taala. Ngaraneuheunnya ibadah kieu kesangan cek nya sholli sholatan kamilatan wa salaman. Pindah keluar aya tiis cek nya angin. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Tah di dieu mah tiis sholli sholatan kamilatan. Di jerok kesangan di luar katiisan dikira benerna tolol. Awak berat kudu dicarekan awak kurang. Sia mah munafik berarti sia mah awak. Dibere umur lain pakai ka Gusti Allah, dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah, jae ge munafik dukos kitu mah. Munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bi maq'adihim. Bunga seserian nya nama di tempatna teu daek berjuang. Wakarihu ayu jahidu. Bunga nya nama berjuang. Da ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang. Urang teh bunga tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang, berjuang di zaman urang naon? Atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal. Berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah. Mun teu berjamaah, aya naon awak teu daek berjamaah ieu. Teu daek berjamaah eueuh nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang, tah eta geus salah. Geus salah, hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya. Ieu nu paling bahaya ge, ngarasa hebat. Eueuh nu dikolotkeun ku aing, eueuh nu dideuleuh ku aing. Geus aing mah kajian mun parid bae sorangan. Tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar teh. Berjamaah teh syiar. Henteu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia. Wali sia. Berjamaah. Mun teu berjamaah tanya. Awak sia sih kudu teu daek berjamaah masjid dampe. Imamna aya. Haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek. Gah, embung aing mah. Kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan. Tah eta nafsu nu kos kitu. Nafsu teh nu kos kitu teh. Dikiraha teh sakedeung deui cabut umur. Selesai. Perjuangkeun urang berjuang teh syiar-syiar. Syiar-syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh. Mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik. Masyaallah kan. Mendak ulama kataji di pesantren Banjar teh lain naon di pesantren Banjar eta ku hebat ayah nyin pondok pesantren kemudian ieu masjid sekelilingna anak-anak incu waya salat ka masjid. Masya Allah tah di Banjar teh datang ka kuari istimewana waya salat ka masjid kabeh nu imam rawatibna hiji geus lamun kaburu atuh berjamaah teu kaburu tetep ka masjid salat jeung sabaraha tilok salat di imah di masjid tah ngahirupkeun kos kitu tah hese jasa. Urang mah ieu pondok pesantren teh pasalia di ditu pondok pesantren pasalia geus masing-masing. Komo nu lain pondok pesantren mah di lembur nah salat bersama bae ka Allah di masjid ka Allah di ka Allah ngadalil soekeun habek teh sungutna. Ngadalilnya na di masjid ka Allah di dieu ka Allah besar bae ka Allah tah. Iya biang munafik nu kos kieu.
Ka masjid babtek boga anakna kan nanyakeun abah ka mana berjamaah saregep kan kadengena Masya Allah engke kebal anak lagi nuturkeun banda wari mah anakna geus didaekeun ka masjid sia ka masjid abah ge tilo dek ngomong naon coba abah ayo dek ngomong naon geus pareum teh dipareuman ku urang sorangan ieu aya titik-titik munafikan saeutik di jero qalbu urang Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayjahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Memeh ngajured, memeh kholwah di deuleu sehari-harina ieu teh kos tali tak encan, kos tali teh diliwatkeun ka dieu ditalikeun ka dieu daekeun. Atuh berjamaah ge masih ngabageun keneh kos besi. Kos besi atuh kan kudu kos tali ditalikeun ka dieu dicanggereudkeun ka dieu daek oh karak di kholwah hari kamu ngabageun keneh bae mah beusina ge ieu mah besi ulil absor ulil ese ya kari teh iyalah munafik ngomong latan firu berangkat berlari gol pejakeun Muhammad kepada munafik naru jahannam asyaddu harra neraka jahannam leuwih dahsyat panasna wari urang jangan nasehatan urang awak panas emang ngaji tapi jahannam leuwih panas jangan nasehatan urang awak panas emang ge mere duit teh jang jariah tapi neraka jahannam leuwih panas cak pa awewe awak dicandung teh panas emang ge tapi jahanam leuwih panas tak kudu cara pemajikan ayah teh abajal tadi asana ieu mah baralik di tawaran kabehan kaji tadi ngaji kadenge kiai aya pemajikan ayah menawarannya besi ka haji dikawin deui kula ge nuturkeun bae lah pokona mah kasurahan kiai tadi neng ridho balik siapa kok kakak mau bangun hayang kayak gitu ente sih tadi bangun merangkak gitu ini aing mah nanya ge sia lamun aing ka WD emang sia dek balik apa dek cicing WD balik lah geus atulah ikos kitu mau tawaran Allah tah nar jahannam asyaddu harra kitu ge lau kanu yafqahun lamun nyana nyarahun namun nyana jarahun bahwa neraka jahanam leuwih sangat panas leuwih dahsyat panas leuwih pohara panasna mata kholapu moal katinggalkeun moal ditinggalkeun moal ninggalkeun maneh pasti berangkat lamun nyahoeun neraka jahanam leuwih dahsyat panasna pasti berangkat kos kuari bae urang lamun nyahoeun bahwa neraka jahanam teh jang meuleum nu kredit jang moal ngredit urang mun nyaho urang bahwa neraka jahanam leuwih dahsyat jang moal nyokot duit bank moal kajen kuku mage bang tah bunga-bunga lain bang nah lamun nyahoeun bahwa ngabohong eta jahanam jamual ngabohong mun nyahoeun nipu teh jahanam panas atuh jamual ngabohong kulantaran teh nyaho pajar teh teu panas atuh dilakukeun mulai ti ayeuna nasehatan awak urang Masya Allah eueuh anu bisa nganasehatan polisi moal bisa dinasehatan ku kiai maningan nasehatan sorangan abri moal bisa dinasehatan ku kiai ku maningan nasehatan sorangan janya nama ceuli na ge geus lain ceuli pengajian jana mah geus ceuli trit siap dan ku kiai mah teh kiai ieu loba omong bawel kajeun tapi nasehatan ku sorangan teu bisa dinasehatan ku janyana ge loba nu salat loba nu iman. Nah DPR geus bisa dinasehatan ku kiai geus kiai mah anggap bae eta mah nu edan sia bae nganasehatan sorangan lamun geus ka kiai nganggap nu edan basalah geus kiai anggap sia jelema gila jelema edan tapi nasehatan awak sia sakedeung deui sia bakal modar sarua bae paeh ka neraka bupati geus bisa dinasehatan pejabat teu bisa dinasehatan ku kiai lantaran kiaina diberean bae dah dia mah mau juga tuh ya kesehatan dia dikasih uang sama gua kagak dikasih uang mah ya kagak geus teu narima kana nasehatna lantaran nyana merean bae
Geus lalagaan. Akhirnya teu didengekeun kajen geus, tapi nasehatan awak sorangan ku sia bakal modar sarua bae. Tah lamun urang geus bisa nganasehatan sorangan geus teu perlu kiai. Ieu bekuari urang ngasehatan ieu mah lalagaan ieu. Ieu ngaji teh keur lalagaan ieu mah anggap hiburan topeng lah. Anggap topeng lah monyetan doang. Monyetna dihandap. Anggap dah. Tapi geus ieu mah kajen dianggap topeng monyet ge. Ngan balik mah nasehatan sorangan geura. Nasehatan ku sorangan teu bisa ka nasehatan ku kiai, nasehatan sorangan. Kiai lamun geus bisa nganasehatan sorangan bakal hebat geura. Sebab kiai loba hasud jasa, loba jasa kiai mah nu hasud anu nasehatan awak sorangan. Sebab kiai mah geus teu bisa dinasehatan ku kiai deui. Ngadengekeun menjejak aing mah teu bagus kiai tah. Dengekeun ye, mana bisa ngomong doang. Ngomong deui. Sia ngomong doang. Geus kajen geus kiai teu bisa ngasehatan ku sorangan. Awak sia teh dititipan ku Gusti Allah teh ilmu kadahanan jang batur jang sorangan geus datang ka mana sia ngamalkeun ilmu titipan Allah. Ayo melalui kabisa-kabisa sia anu dititipkeun ye ku Gusti Allah ka sia awak geus datang ka mana batur mah tuh ayah banjar datang ka maot memperjuangkeun agama teh magahan ngaji mama sempur masyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Tuh Mama Satibi, tuh Mama Nahrawi, Mama Oco, Mama Jengan Imam Keresek datang ka maot nya nama memperjuangkeun agama teh. Ai sia kunaon haju memperjuangkeun Golkar. Ya, sia awak ya awas. Awas sia kuai dipeupeul ku kayu Golkar sia kuai. Hah? Nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah jeung seurikeun. Nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri sorang. Nu mantak dizarahan ge Mama Sempur dizarahan, Mama Bakri ngaranna itu masa tibi teu eureun-eureun dizarahan, tuh Mama kitu Mama Nahrawi di teu eureun-eureun dizarahan, Mama Oco jeung sajaban. Eta teh kapan meureun aya sinar. Nah sia awak ye mun urang jadi kiai. Sia lamun paes anu ngajarahan. Ngomong deui emang sia hayang dizarahan. Yang dizarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok si awak. Atuh teh anak-anak yang urang nu ngajarahan. Wasiatan ka anak. Wasiatan ka anak. Nah ka dieu. Abang mun pae ajarannya teu hayang. Ya berarti. Emang kudu pelit, apa pelit? Berarti kan urang teh henteu bisa ngancebkeun pangaruh ilmu ka anak. Eta nu mantak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ke jero hate. Bisa nembus ke jero hate. Komo mun aya waliullah mah kan bisa komunikasi. Aya nu sok ku urang dihadiahan Imam Badawi. Imam Ahmad Kabirur Rifai, Imam Badawi tah sakurun tah. Begitu Imam Badawi maot kan Imam Rifai kan kadinya ziarah. Begitu ziarah, assalamualaikum ya Imam Badawi. Habib kan itu dah mah. Terus we baca hadiah. Nah, nyana boga masalah isuk. Lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah. Maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae. Ieu melalui ziarah ka Imam Badawi. Nyana ziarah di jero hate, ieu di jero hate. Ieu minta petunjuk endeu ka Mekah. Beres, amin alhamdulillahirabbil alamin. Henteu ngomong teu naon. Suara ti jero kuburan. Ya Ahmad Kabirur Rifai beusi ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet eueuh nanaon. Geus geura ka Mekah. Nyana ngahulang we kieu bae. Suara di jero kuburan. Buat kakadenge, ya Allah ya Rabbi cak kita Imam Badawi pohara amat. Pohara jasa tak kadenge iman lain ku perasaan tapi ku celi. Ieu di tukang murid-muridna. Aisyah tadi ngadenge mama. Masya Allah. Datang ka kos kitu. Datang ka kos kitu teu karomah nu mantak urang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan Imam Ahmad Kabir Rifai di hadiah tah dibuktinan. Madat Imam Syaroni zarah kadinya anu
anu ngarang Mizan Syaroni teh zarah kadinya ku hebat-hebat na karomah di jero hatena nyaho coba zarah ya ka dieu ye coba cenah lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu teh dina hate Assalamualaikum ya Badawi surga beres beres encan ingkah hei Syaroni masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake kabingung teh eta jawabanana ieu sakian lamun dikak bulu aing mah dijawab langsung di dinya kakarak di dinya mah percaya jasa langsung endek di hadiahan bae setiap salat kula dek hadiahan ka Imam Badawi nah ieu eta bukti si ieu kan darah langsung dijawab eta mah dunia luar teh nu ngajawabna teh gaib luar teh mah Masya Allah teh Imam Badawi lain lalagaan kunaon eta aya nu nanyakeun tah Imam babaturan Imam Syaroni aya hayang nanyakeun ieu asal boga masalah deuk nanya kok dijawab langsung deuk nanyakeun boga amal naon jeung boga wiridan naon keur basa hirupna aing mah deuk eta mah ditanyakeun ziarahnya salam Tontowi Imam Tontowi ulah nanyakeun kos kitu babacaan masarua bae Quran nasarua hadis nasarua zikir nasarua shalawat nasarua ikhlaskeun langsung dijawab ikhlaskeun ka Allah ulah aya muatan-muatan naon dibejakeun ku jana siapa baca shalawat pan hayang anu siapa zikir pan hayang anu cenah geus boro-boro Gusti Allah waliullah ge nyahoeun urang mun nyarita kos kitu jeung papada urang mah percaya sebab ahli sunnah wal jamaah urang mah cinta ka Kangjeng, cinta ka sahabat, cinta ka para aulia Allah, percaya ja aya kitabna mun ditanyakeun kitabna aya. Tapi kan urang lamun nyaritakeun ka bangsa modernis, ka bangsa Wahabi, ka bangsa Muhammadiyah, Persib. Ya mau teu percayaan kos kitu teh. Teu percayaan ka ajeun. Urang ulah cangcaya nyana teu percaya, ieu mah urusan kepercayaan. Engke sakedeung deui paeh cara kabuka. Sebab naon? Sebab nyana teu merasakeun lamun nyana dibere rasa mah ku Gusti Allah kan ahli-ahli Allah teh eta ibadah teh lain sakadar dibere perasaan anu indah. Anu hese dicaritakeunana sebab tama perasaan. Tuh kos jelema kawin kanu jore. Nyanana kasep, sugih, beunghar tapi kawinna kanu jore. Urang kan dada tanya. Masya Allah dia potongan siapa kanu gelis dia tuh loba anu cuma mau kana kok iya kanu jore rupane ora pira rasane bong tah iya kan perasaan aya perasaan anu teu bisa dicaritakeun ku manehanana jalamun manehanana teu boga perasaan mah atuh awe ieu meuli nu mana ge bisa tapi aya satu perasaan pandangan batin anu luar biasa je lah cara mereka ieu teh bisa kitu sebab urang kawin kanu geulis can puguh bisa ngahudangkeun tahajud tapi pamajikan aing mah jore-jore ge ngahudangkeun kaji biasana kaji tahajud hudang tah mun tahajud teu penting hudang kajen awakna teu hudang enggak asal teh bae hudang sia masuk kaju leuwih ieu ngahudangkeun teh eta kan nu geulis can puguh ngahudangkeun kos kitu. Nah aing kataji ku eta na masyaallah bisa ngabangkitkeun semangat ibadah ketika aya nu maot tatangga kaji. Atuh itu tatangga maot itu ilmu tahlilan, tahlil atuh ka ditu tah aing inget ka dinyana. Urusan jore urusan lah sapira di dunia ieu tapi ngabangkitkeun semangatna aing. Tah nu pake kainget-ingeteun ku aing eta. Haji, itu tuh naon masjid itu ka haji encan mere kan ka ditu. Enggak seberapa duit enggak satu aing mah 20 juta mah isin atuh ka haji ya ka haji mah pun boga ratusan juta tah aing inget kadinya ngabangkitkeun semangatna tah aing leuwih wajah jeung seleunana mah teu sabar tapi eta tah aya pandangan kos kitu eta kan jarang eta pamajikan ditanya nih emang eta sok ngabangkitkeun atuh kula mun teu kitu naon pupur yeuna gelis henteu pana ngajak-ngajak ibadah ka Gusti Allah. Beuh neng pohara amat neng. Neng pohara hatena ieu. Alhamdulillah tuh.
bandingkeun jeung Rubayatul Adawiyah mah masih luhuran Rubaiyah aneh pan gitu amat tah eta kainget-inget loba urang boga pamajikan teh lain urusan geulisna lain urusan hebat tapi ieu semangat nyemangatkeun ka ibadah aya anu boga pamajikan geulis majikan we disandai gitu boro-boro ngajakan ka aing nyanana ge diajak salat wae jasa ih sakali da aing geus mere ka masjid 10 juta tita dicokot deui aing isi atuh pamajikan nu goblok-goblok teuing mun teu dicokot cenah gua balik pan ieu babo urang masyaallah tungtung nama turunan mana sih pamajikan aing tuh tungtung nama katurunan bae tah ieu urang nu mantek deagan pamajikan teh tanu bisa nyemangatkeun ibadah di dunia mah moal kebal di dunia mah masyaallah ngagugulung nafsu mah babari sebenarnya dah ieu munafik berbeda bae Kangjeng Nabi ngajak berjuang nya nama cicing Kangjeng Nabi ngajak keluarkan harta nya nama ulah Kangjeng Nabi ngajakan siap berjuang di medan laga kajian page nya nama ulah Kangjeng Nabi kajian panas ge nya nama ngaulah-ulah panas susah ialah munafik farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah falyadhaku qalilan walyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun di dieu teh aya lam amr ai lam amr makan marentah li talab jadi atuh pihartieunana nurutkeun zahir mafal yadhaku maka kudu seuri eta munafikin qalilan saeutik di dunia wal yabku jeung kudu careurik munafikin tepil akhirat di akhirat kasiron bari loba mal kaharti komo ka dieuna jazaa'am bima kanu yaksibun kena balesan pagawean nu kumanehana di usaha jadi atuh kudu careurik kudu sareurik di dunia saeutik bae wal yabku ke kudu careurik kudu sareurik di dunia saeutik kudu cerik di akhirat nu loba dibolak-baliknya teu kaharti lain gitu asana atuh komo ieu jazaa'am bima kanu jadi eta lamun ku urang dibacana henteu make ilmu ma'ani moal kaharti make alfiah doang mah kos kitu ngahartikeun zahir lumpatkeun ku urang ke ilmu ma'ani dibere urang aba-aba ku Imam Jalal khobarun an halihim bisyighatil amri setik teuing nya merena aba-abana nya datang ka teu kaharti deui pan ku urang geus bae mah ningal sadaqallahul azim bae mah teu kaharti hese orenganan di dieu teh talab nabi mana khobar mentek tadi khobarun ieu teh bahasa khobar nyaritakeun an halihim tina tingkahna munafikin tetapi make bahasana bisyighatil amri make segat amr geus lamun dilempengkeun mah horeng ieu teh amri bimakna khobar ieu bahkan sakadar nyaritakeun atuh ulah dibawa amrna geus lempengna ngomong mah eta munafikin teh kulantaran di dunia nang tangan bae ka Kangjeng Nabi pagawean teh nang tangan ka Kangjeng Nabi selalu kontra bae jeung Kangjeng Nabi pagaweanana nya nama pagawean anu pinarakaeun bae atuh engkena ieu munafikin mah engkena deudeuh lain deui kan tadi tah obar kan lantaran munafikin mah boga pagawean teh selalu berbeda bae jeung Kangjeng Nabi sedengkeun Kangjeng Nabi mah ieu teh ngajakan ka akhirat atuh meureunanannya nama ngajakan ka neraka dunungan
geus atuh manehanana mah ajakan ka neraka geus ku Gusti Allah dicaritakeun di dieu make bahasa-bahasa amer kulantaran kukuh-kukuhna manehanana bakal ka neraka maka sanajan hobar make caritaan amer geus atuh di dieu teh nyaritakeun tingkah munafik horeng munafikin mah nu tadi seserian teh anjeun serikeun Kangjeng Nabi eta teh fal yadhaku qalila seserianana moal kebal kan kaharti dijah tangkorakna meureunna hese ieu teh ngahartikeun ieu teh hese ieu ge bener nya salah jieu teh bener bener salah mah ulah terus keur kiai balik siana tah hese ngaji teh kos kieu tah mantep ngaji ilmu ma'ani jang paranti nu kos karar ieu tah mantep santri sia mondok sabar tahun 15 angel amat hese ngaji teh hese mun ngaji babari mah atuh kotok ge bisa magahan aja embe bisa magahan aja kebo bisa magahan aja kulantaran ngaji hese atuh kieu aja kebo mah atuh sia kos kebo maksudnya hese sia teh ngomong dua aing teh goblok itu sia teh kos embe berarti nu teu pinter teh embe oh nu teu pinter mah embe nu pinter mah jelema oh jadi lamun teu pinter embe hadana kudu teu pinter embe sia embe tah pas kitu batak emang kadeuleuna jelema kuali mah kan oh ieu jelema oh ieu mah setengah jelema oh ieu mah embe oh ieu mah monyet pan ka dieu cenah kiai ya jodohin deui monyet dah ulah dari parihal mukhallafuna bubungannya nama seserian atau dijelaskan di dia ieu teh seserian teh falyabhaku qalila nyaritakeun nu tadi berarti ieu tingkah munafik teh seriba moal kebal sanajan saumur hirup waktuna manehanana teh 100 tahun misalna aju bubungahan bae seserian lain sajam 2 jam lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu tapi na 100 tahun anggap bae kolil bae lantaran dibandingkeun jeung masa akhirat abadal abidin wa amadal amidin tungtungna naon hartina 100 tahun komo tamangan 50 tahun komo ngan 40 tahun falyabhaku qalila seri nyana yang serikeun Kangjeng Nabi moal kebal sok sia seserian ke di akhirat wal yabku katsira engke bakal ceurik sia di akhirat lantaran neuleuh neraka dirasakeun ku sia neraka ngojay sia kakerebekan di neraka wal yabku katsira sia bakal di akhirat ye ieu teh naon jazaa'am bima kanu yaksibun etalah balasan-balasan kalakuannya na pagaweannya na nuku manehanana dipigawe waktu harita bubungahan seserian sak moal kebal sia seuri di alam dunia anu manehanana kamari ngajakan ulah berjuang teh sok sia seserian sesenangan ke wal yabku katsira bakal ngerebek di neraka abadal abidin wa amadal amidin. Nah ieu teh anu geus kieu ngaranna amr bimana khobar geus atuh berarti majaz. Lamun geus caritaan majaz geus lain deui ka ditu na ngaji kolot ngaranna. Ngaji kolot umur kiai atuh ambalaya umur manu kolot itu. Jang naon hartina umur kolot. Ngan sakudu merek-pek doang mah. Umur mah bisa kolot, tapi pangarti bisa orok. Iya betul kudu kolot teu kudu ngora. Budak keneh tapi hebat kolot berarti pemikiran anak. Mentek dina ilmu tarekat teh lain deuleu kolot jeung budakna. Deuleu kakolotan pemikiran jeung kesiapan anak. Ieu budak keneh tapi hebat Imam Syafi'i mah norekatna. Ti masih kene umur 6 tahun. Imam Ghazali norekat anu awal nama umur 12 tahun. Ya Allah ya Rabb. Imam Sya'roni norekatna ti umur 18 tahun. Budak kene. Gus Dur budak kene. Habib Lutfi gamimitian ada tuh kapan ti umur 12 tahun.
Iya tuh lain kolot tuh. Ye cenah ulah wakan norekat kurang mau utama pakaian kolot ke geus umur 60 tahun modar sia. Lain urusan kolot jeung budakna. Kolot pemikiranna. Kolot ya pemikiranna budak mah malah nu mere torekat ka jeung kumaha. Budak tapi pemikiranna kolot jeung dewasa bakal. Cenah can ngaji cenah lain urusan ngaji, luar ngaji. Ngaji mah ieu mah luar. Luar sebenarnya. Imam Syaroni emang kumaha gitu. Imam Syaroni teh geus jago ngajina geus hebat luar biasa kemudian kabelah dieuna manehanana merenung hayang nikmat ibadah. Gancang caritana mah kapanggih bae lah jeung hiji guru. Kapanggih jeung hiji guru panti tadi jual kitab kabeh. Hah? Cek Syaroni jual. Nyana ngahuleng bepan ieu kitab paranti magahan ngaji. Mun eueuh kitab deuk kumaha? Paranti mutolaah mun eueuh kitab kumaha? Ngahuleng nyana titah dijual, jual kabeh. Waduh. Siap geus. Dah, siap jual kabeh. Jual bikeunan. Geus eueuh kitab hiji-hiji acan di karak dibere sholawat, dibere zikir. Nyana nanya, kunaon emang nu mantak titah dibikeun jeung dijual? Aya mah sia neuleuh deui. Okos jelema main gapleh eureun, tapi gaplehna teu luhureun lawang, moal kebel. Engke puyang-puyang itu naon? Oh, gapleh teh. Cokot deui guyana. Ieu lalagan trenan tangkorak sia barudak. Mun endeup piceun. Urang macana kuret tatina resep jasa ngagitar lah kuari mah geus bisa digantungkeun, bae dideuleu, encan beneran teh kos kitu. Tobatnya can ber setahun puyang deui pamajikanna balik mulai cokot deui melepas kerinduan. Eta piceun piceun beres geus iya Syaroni langsung jual beres dang kesimpulan nama jadi bejana tah rasa ya Allah ya teu hayang nyana ngomong sorangan eueuh naonan horenganan eta mah kitab nu ku aing dibaca eueuh naonan ketika geus dibere rasa ku Gusti Allah atuh diberean ilmu ku Gusti Allah neuk naon anu dibutuhkeun bahkan bisa nyieun kitab nu kamari kitab dibutuhkeun teu butuh kuari baca bisa nyieun kitab ai eta Imam Bajuri kalakuan nyieun kitabna emang kumaha gitu nu kurang dibaca sarah takrib teh ya Allah dongengna emang kumaha tadina geus jago ngajina titah ngarang ku guruna tetapi ulah make metode nu naringi aing teu kaarti jaga kumaha ulah make eta mah sia moal mangpaat make kahebatan akal sia otak sia make grammar make dahu make maani make bayan moal aya nu maca kitab sia atuh kudu kumaha guru karang ku sia ulah make ilmu eta langsung ka harti ku cenah bere atuh abdi ilmu zikir bere tinggalkeun ilmu eta tinggal teng datanglah ka rasa masya Allah leungit kabeh ilmu nu ieu datanglah ilmu laduni dikarang maksud ngarang kos kitu keneh ngan beda keur ieu mah make aturan-aturan eta melalui metode zahir kuari mah make nang ti Allah akur kamangpaatanna tepi ka kiamat bakal Fathul Muin datang ke kiamat Bajuri datang ke kiamat berbagai kitab nah, Syekh Nawawi datang ke kiamat kuari coba tak karangan ti Misro ambalaya kitab hayang urang maca teu hayang paling sekali doang dah geus balangkeun kunaon beda kolbu beda tah aya kos kituan ilmu Allah mah lain deui teh Bajuri lah geus dongeng teh kon di luar eta nah Imam Syaroni kos kitu ini kitab jana Mizan Kubro emang keur ieu ge neuk tetapi keur ieu mah make metode wari mah lain nang Allah langsung beda kos karar itulah geus datang ka dinya tah karak jadi jelemah ngaranna sebab naon geus teu hayang Imam Syafi'i ngarang Al-Um 4 jelemana ieu Syafi'i nu mana nu asli coba 4 itu hiji kitab dikarang ku 4-an nyana keneh teu kaharti atuh moal kaharti urang mah beuki peda keneh dahar mun teu jeung peda marah mah urang
majikan ya pedak mana pedak selain mikiran kita orang pedak orang balik ngaji balik ngaji lamun mikiran ngaji mah geus teu kudu nanyakeun ka pamajikan katurup saji aya dahar aya marah ngaranna bloon ulah tah geus urang aya ambil dahar diajar tah urang kos kitu tah eueuh bae ke cicing aya keke pamajikan Kak mun kuali tilok nanyakeun ngamalkeun ilmu lah kuali waduh cek pamajikanna mantep nih urang beda ke pamajikan ge beda ka urang teu marah urang teu naon saaya-aya beda bakal sikap pamajikan ka urang deudeuh jeung nyaahna bakal sebab naon ieu kan hahalang urang tah nu nyieun nya curiga ka urang nu nyieun nya henteu sono ka urang hahalang lamun urangna eueuhna naonan bener-bener ka Allah nyana ge sonoeun ka urang nuturkeun ka urang nu tadina mah urang minta dipencetan ge kanyana hese kuari mah nyana mencetan sorangan ka urang teh ngalangket teh tadina mah urang hayang ge hese kuari mah diporosotkeun paling ge cenah sing ade polisi kan aduh ya Allah ya Rabb dah ieu ya falyadhaku qalila wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun seperti eta lah munafik mudah-mudahan urang kabehan dijauhkeun tina panyakit munafik supaya urang tambah-tambah takwa ka Gusti Allah dimere mantep ibadah ka Gusti Allah jauhkeun penyakit-penyakit batin. Al-Fatihah. Kangjeng Nabi dilanjutkan ku ari wala syakka annahu temang-mang deui yakin saenyana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam babullahil a'zam lawang menuju Allah nyana anu nungtun urang yap ka dieu yap yu hayang ka Allah ngayu cek Kangjeng Nabi hayu ulama utusanana wauh jasa jeung Allah besi hayang kapanggih jeung Allah hayu wasyafi'ul akram nu tukang nulungan ka Allah abdi mah bobolokot geus tanggung jawab jeung Kangjeng Nabi hayu panaik mah ieu teh boga syafaat hayu cek Kangjeng Nabi tuturkeun hayu ka dieu yap weh mantep jasa abdi mah keur baringung deukeutan kulapan kulama deukeut ka Allah abdi boga keperluan macam-macam hayu ka dieu hayu dibejakeun ja Allah atuh anu bakal ngahasilkeun hayu ka dieu Kangjeng Nabi nu mantak urang teh moal jadi wali kajen kukumah ge tanpa maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta guru-guru torekat langsung ngasupkeun la ilaha illallah tanpa dibacaan sholawat teu lalahana konyol tama guru torekat kos kitu dek melakeun la ilaha illallah can loba maca sholawat torekat boloon guruna nu boloon ieu atuh dek la ilaha illallah teh dek ka Allah ai anu dilawangna Kangjeng Nabi kok atuh henteu melalui Kangjeng Nabi babullahil a'zam Kangjeng Nabi teh ye lawang ye ka dieu ku aing ditungtun ye asal siara deukeut ka aing urang teu baca sholawat ka Kangjeng Nabi nutup pintu Allah moal bisa kajen ting baripat teh moal bisa kajen bohong Kangjeng Nabi cicing di lawang ka dieu hayu ka dieu geura cek Kangjeng Nabi hayu anu ngusulkeun ka Allah abdi mah isin loba keperluan aya keperluan naon abdi mah isin loba kabingung boga kabingung naon hayu dilaporkeun boga ulah tuh Kangjeng Nabi nan mantak urang kudu bersih lah Kangjeng Nabi na teu aya geus nitipkeun ka sahabat teu aya geus nitipkeun ka para tabiin geus teu aya nitipkeun ka atba tabiin teh ka atba tabiin hayu cak Kangjeng Nabi ge tuba liman roani wa tuba liman roa man roani wa tuba liman roa wa roa man roani wa tuba liman roa wa roa Habib Rozak terakhir tempat kos gitu lain Habib Rozak iyo tuba tinggal deketan ieu saha nu sok loba maca sholawat ijazah sholawat
lobakeun heula maca sholawat ulang hayal jadi marifat ulang hayal jadi wali sholawat bae heulana wayu bae bari lempang sholawat bari diuk sholawat nungguan kitu di masjid maca sholawat deuk dahar maca sholawat ngeuk sare maca sholawat bila perlu ka pamajikan ya Allahumma sholli ala cak pamajikan kieu abad teh cenah cak sholawat beneng heulanun le pas menjelang nganggeus Allahumma sholli cak pamajikan Habib kok napa ngededet sholawat nih nah do batok sholawat ka Kangjeng Nabi ai sholawatna nu mana ke ngajurus lamun sholawat munjiat qadiriyah hendak sabandiyah ka dituna sholawat nariyah syadziliyah sholawat fatihah ieu ka dituna adalah tijaniyah sholawat atuh ka ditu aya jurusan-jurusan sholawat teh deuk ka mana ieu urang aya ngajurus jumlah sabaraha sih kieu sholawat saeutik 4444 sholawat saeutik ngitungan mah bisa aya ente nu talar mana hiji naon Allahumma sholli ala Muhammad eta doang hiji jeung Ibrahimiyah paling ge eta bae geus tahan matak eta baca berzanji teh sholawat Assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayk Assalamu alayka atqal atqiya ya assalamu alayk eta teh urang lamun nyaho ka hartina indah jasa Alsfal asfiya ngeunaheun azkal azkiya mir rabbis samai terus nu mantak ngarenung bae urang peureum bentak jeruk Masya Allah nah kos gitulah nikmat jasa Kangjeng Nabi hayu tepikeun Kang ke ku sebab sering jasa urang maca sholawat haju urang ngahayal sabisa-bisa urang ngahayal teh make ilmu kaistimewaan Kangjeng kemuliaan Kangjeng sehingga kagambar Kangjeng teh dina hayayan urang dina benak hati urang kakasepan kagantengan kagagahan kaistimewaan zahiran wa batiran moal teu ngimpi urang moal datang ka teu ngimpi kajen kumaha ge nu dihayalkeun eta okos urang ngimpi ngahayal hayang mio ngimpi urang ngahayal hayang mio kaimpi urang naik mio wah dina impian nabrak kebo barang hadena ngimpi sakena aduh lamun nya nabrak kebro cilaka sakena ngimpi nya hayang kawin jasa kasih neng lain hayang kawin jasa kahayal-hayal kasih neng aduh hayang jasa kaimpi kapanggih dina impian oh neng Masya Allah padahal mah dina asli nama teu bogoh dina ngimpi mah bogoh asli mah henteu geus ditolak sababaraha kali geus ditolak sababaraha kali teu useuh dina surat lagi geus aya kos gituan tah nonsen macem-macem lah dina impian mah nyana daekeun nyana kurang dibawa waduh kos film India Romi Yuli kapanggihnya na wah aja gugulingan kos dina film India ngobrus aya kali gejebur ka kali sial ada nah ngimpi doang tah eta teh impian teh nu mantap kabagi aya impian anu asli aya impian kembang aya impian khayal tilu urang ngeuli ge kitabna ya gitu atau aya karangan Imam Ghazali Ta'birur Ru'ya aya Ta'birur Ru'ya nu meuli waring leutik aya karangan Imam Ghazali caritaan ieu supaya ngimpi nu asli sebab jeung Kangjeng Nabi bapan teu bisaeun setan ge setan teu bisaeun ngarupakeun ku sebab urang terus-terusan bae komo tah mah macana amsarati fuman wa farqani wal hubuya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amsarati fuman wa farqani wal hubuya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsarati fuman. Nah dibaca kurang meme sare wudu heula tas ngala wudu mandi nu bagus mandi heula
tas mandi ngala wudu make pakaian serba putih make sesengitan sila urang hadiah heula ka guru urang anu ngaijazahan haju ka sahibul mu'alika ta'libna yani Imam Busiri kemudian langsung dikhususkeun ka Kangjeng Nabi macana dinazomkeun barengan ku Maulaya Sholli bari jeung nyaho ka hartina dibaca datang kareup sare sok kira eta syarat kos gitu doang teh syaratna kurang sare to mendek telentang ti mimiti dieu kala Maulaya Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Naam saratifu man wa farqani wal hubuya daridul ladzati bil alami Maulaya Sholli wa sallim terus datang ka urang rada geus rada naon karangarana engkeut-engkeut rek sare ngedeng langsung Naam saratifu man wa farqani wal hubuya daridul ladzati bil alami Maulaya Sholli wa sallim PS sakali ente dua kali ka ditu da mangin pasti jasa kula carita bulan puasa tah terus bulan puasa tuh lempang ka Imah Ki Soleh di Imah Ki Soleh lewat jembatan aya jalan ka katuku kula nanya ieu si jalan ka mana ieu nanya ieu jalan ka Madinah padi Imah Ki Soleh kula teh belah diri Imah Ki Soleh ieu Madinah sedang jalan anyar cak nu ditanya teh nu bener ieu jalan anyar bagus teh guguran we kula lompat bener teu kebal aya Masjid Madinah ya Allah jah ieu Masjid Madinah ieu aya orang Arab kan anu unggal lawang aya orang Arab kula dikasep tidak boleh ini khusus orang Arab cek nya yeuh neangan deui lah aing nyaho lah loba lawangna cek urang teh kula itu aya deui orang Arab udah kasep tidak boleh khusus orang Arab cek nya orang ajam tidak boleh lupat ka dieu itu unggal lawang aya orang Araban cak pemikiran teh jak Kangjeng Nabi mah lain nabi orang Arab jan nabi kabehan naik aing ka jeung kumaha ge naik kula ka luhur begitu naik ka luhur orang sakiana nggak boleh naik ka dulu di handap wah kerumunan aya Kangjeng Nabi tuh ngancan katingali Kangjeng Nabi na ngan dina impian bingung ieu aing ngaragageun mana ringsek asana ringsek aing ieu ka mana ieu aju di tukang penjagana turun teu meunang di handap geus katingali kerumunan Kangjeng Nabi belah ditu ngancan katingali Kangjeng Nabi na jauh jadi kula ditungtung gitu tah ngan aya di luhur akhirnya kula turun ke handap alhamdulillah begitu nanya itu Kangjeng Nabi cenah buru-buru macet jelema teu bisa ka ditu hudang can kapanggih jeung Kangjeng Nabi geus hudang baru cek kula teh Masya Allah tapi pan lumayan datang ke Masjid Madinah na yeay eta ngimpi teh kos kitu teh nah eta bacaan eta kula ngabejaan we naam saratipun ngamandi heula mandi ngala wudu nol-nolkeun pikiran beres make sesengitan make baju nupis maksudnya karesep Kangjeng Nabi baju putih teh karesep Kangjeng jubah terus make sesengitan beres eta teh tadi ngarep kiblat hadiah ka Kangjeng Nabi ka sahabat ka wali kemudian ka guru urang anu ngaijazahan eta bus imam naon karang-karana Burdah ka Imam Busiri nazomkeun kemudian tambahan Maulaya syarat eta kemudian ngerti kana maknana diwiridna sameunangna ulah maka dihitung-hitung datang kareup sare cara tadi we miti dieu keula Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsaratifu man wa farqani wal hubuya dari dulazati bilalami terus ayat nu pernah kakula bebeja ku da di datanya heuh geus barang diwirid ku nya aduh kiai cenah kunaon teu dake atuh mah ngimpi-ngimpi sia teu dake ya awas cenah kula teu dake jadi puyeng mah tungtungna mah eureun atuh sia eureun bahaya ke geus teu katekan berarti mah kos kitu mah dekatekan geus bemehna meureun urang amun hayang cepet-cepet ngadahar jengkol loba meureunnya abeh terehes tungtungna mah teu kabaca bae eta sering ku kula meuli caritakeun sajan-sajan mah ieu mah ala kadar tak bulan puasa teh ngimpi kos kitu pernah teu nu sajan-sajan antum meuli bejakeun we pokona mah geus deuk kapangideung teh kumaha we tah mah ngan ieu mah keur carita model tah ngimpi teh kos kitu tah ya jalan anyar ka ditu Madinah cenah waduh
bener masjid ayat kebal dengan dijagaan gitu tapi di ngimpi mah orang Arabnya bisa ngomong sudah deh. Wah, abah bebeja baheula abah. Waduh, tas ngimpi kasasawan teh bebeja ka kula. Bebeja, aduh abah anu ngimpi kepanggih jeung Kangjeng Nabi. Pohara jasa mah. Geus pohara. Aju di Madinah eta mah lain ngimpi aneh abah mah. Manta kaju 3 poe teh ka masjid da, abah moal ka masjid cenah 3 ieu mah heulanan kuda. Henteu bebeja. Asa sare asa henteu aya Kangjeng Nabi. Nu bantak atuh teu ka masjid abah asal eta kitu asa 3 poe. Masya Allah. Geus saya caritakeun lan teh. Eta wiridanna eta ngan abah terus. Munjiata nu paling dia tah munjiat tunjina mah kudu diijazahkeun heula. Ta eta Kangjeng Nabi asal geus urang kapanggih pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi bae lain. Neuleunan naon ihina. Neuleunan naon teh hina eueuh deui pang indah-indahna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi mah geus indah jasa, nikmat jasa. Kababayang bae deui. Moal poho-poho. Indah kapanggih jeung Kangjeng Nabi moal poho-poho jeung diresep kana maca sholawat teh diberesep. Aya nu kabari bebeja maca sholawat mujiat cenah kiai haju ngimpi kunaon kapanggih jeung maung. Wah. Saya ijazahna di mana? Di Habib Rozak. Pantes satu. Aduh, Masya Allah. Atuh untung tak kapanggih jeung maung sia. Aduh. Gagah maung mah ih. Salah ijazah masalah tes ya. Nyaho cenah diberen aja kos kitu. Nah, iyalah Kangjeng Nabi. Bahkan aya walillahi darus Sayyidil Bakri. Wallahu a'lam bissawab.